Wah, mas tuh deui itu pun teh itu. Ayo orang pada kieu. Woi, naon maneh dari weh? Nu kamari teh kumaha sukses teh? Buku sukses. Heeh. Hayang kitu deui nya. Mangolowan deui. Kage mere kamari teh 200. Lumayan kamari teh dipake meuli semen keur ngomean imah itu. Kumaha ayeuna nya? Telepon weh. Ajak ketemuan. Tapi ulah dibageran ayeuna mah. Galakannya. Galakan. Ameh pundung teh bakal datang deui ka. Heeh. Sok telepon heula. Halo. Nya sok, ku abi diantosan dinu biasanya. Kumaha? Heeh, cenah. Rekeun. Bajik atuh arek salinding mah. Heuh, Abi ka dieu. heuh, Jik. Ya, cair di wae ieu mah. Iya mah dibacakeun heula mantra teh euy. Jang jajan. Pas kali mari maku pas. Jang baso. Pas komoda lemah rin. Reunut Lumayan. lan tataran di kompak. Nanya. Parat kana dada. Di dieu ngajak ketemuan si Neng teh. Neng. Kak. Tumben ngajak penakan. Yang enggak enak aku sedang. Abi mak satos bosen ka teh. Pas kali mari maku pas. Wah. Naon jeung ka murah itu kubararase. Nya nyarekeun kana naon ka urang teh. Bararase igeuh. Tuh. Jadi kieu mantra teh kumaha nya? Teu neurak. Aya nu salah naon ieu. Duh, aing mah kudu kasih embah deui ieu mah kudu nempungan heula si Haji ieu mah ieu. Mah bener ieu carana mah ieu aing. Kudu persiapan bisa kaburu aya tipueun teh aing mana. Outfit ieu kudu ngagas ieu kieu tah. Cicing. Kira euy. Wah, ya kaduroy. Wah. Iya, urangnya lah. Bagus. Sok lah. Ji. Aya naon meniru rusuhan juta? Lain Ji. Mantra nu kamari teh. Geus tumempan aing. Kumaha nya? Dan selila. Meureun geus luntur eta mah. Lain meureun. Kudu kasih embah deui ieu teh. Dapat tuh anter. Ayahnya duitna. Aya duit mah ieu, tenang we. Oh nya, nama tuh. Yap. Aing teh kulantar numpak tadi teh capek cek ah. Lu numpak aing bandorongkeun lah. Sok nam. Baju teh di kancingan deui teh. Oh, Terus kadang-kadang. heuh keur Kan ayeuna cicing. Ieu bajuna da menang nyieum lah ti si kono tadi ieu itu. kaburu datang. Moal teh heula. Oh tuh, Terus oh, kira di mana euy? Heuh jiga teh maneh. tapi tadi tuh lah. Heuh. Hara rese pisan ngala duit teh imah ieu. Nipu wae. Kasura bool ieu. Yang dalam hati. Kemana ya? Tarik ulin kasih mbah. Imbah saha tuh? Hei, haju we bisa rek milu mah. Ayo Mau ya. tanya anter we ya. Nam. Hayu atuh, hayu nam. Simbah saha? Ayo nam, duat si mbahna bisi kaburu ini nyadap. Nam teh lah. Ayo atuh. Simbah saha atuh nya eta. Asara rusuk kieu jodoh. Ai. Dagoan atuh. Mbah teh si mbah saha heula atuh. Si mbah tukang nyadap tapi sakti. Yo, bogaeun jam pepelet seperti ka awewe. Heeh. Ngaromongkeun aing sianya. Ya tujuan naon ka dararieu. Tugan saha jodok musik kehed kelakuan mikeun tiba heula eta. Tuh, kieu bahaya teh puguh bade ka peryogian deui teh.
Arek aya keperyogian naon deui. Bah jodok eta. Pasti mah ku nyeri huntu nu ayeuna mah. Salah cek aing mah pantog goa. Salah mah. Pagawean ge di goa. Yey, sanes bah ieu mah. Ieu mah masalah awewe deui, sanes nyeri huntu sanes. Masalah awewe sok lungsur mbana tuh. Masalah awewe deui, berat atuh ieu mah nu kamari geus teu metu atuh. Aya tenang pokona mah kela turun aku kumaha ieu ngaleungit heula we. Aduh, anjing si abang lagi ka mana nya? Boga ilmu kitu ge cecehna cuy. Cuy, paingan bisa nipu we nu kitu. Nipu. Pakai nipu. Oi. Iya di dia ya. Sip ke. Kadia. Cuy, boga ilmu kitu ge. Sampai jodok. Hei dah. Si eta nu make baju hidung kadia sakedeung Ulin di goa wae ge. Bisa we. Tipu nama. Kaneng penting mah kaya udut. Cicing mana. Cingsok gara-gara awewe dewa ieu. Hayang kumaha. Lain bah. Geus teu daekeun awewe teh. Mantra anu kamari mah meureun geus teu metu, geus teu mempan. Mantrana nu kieu bah. Minta nu kieuna we bah ieu. Gitu caritana. Aya ngan rada mahal. Sanggup mayarna sanggup. Kumaha ta? Boga duitna. Aya duit mah. Heuh sok lah. Minta nu hade we patokanna mah mantrana nya. Itu Sok. itu bah abdi mah nyuhunkeun saena we teh mantra teh. Ieu bah. Oke. Ngan peda ieu maneh rada berat mantrana sanggup ngapalkeun anang Sanggup bah, sanggup. Harinya mah kudu dengekeun. Ieu efekna mantra kana beungeut bakal jadi kasep. Kana tanaga bakal jadi jantan maneh membuat awewe teh berlope-lope. Dengekeun. Sik regepkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Gantengnya pacarku hau. Gantengnya pacarku hau. Gek rangek gek capit otona. Gek rangek gek capit otona. Tah geus ngan sakitu ngan omat bacakeun anak bujur maneh kudu semua dikimpel-kimpel ka ditu ka kiri ka kanan. Heuh. Ameh ieu obatna mujarab ieu teh mantra teh. Kade. Kade kudu ingat mantrana. Ieu teh kudu beri ngageo bah. Sok cobaan di si poho. Gantengnya pacarku. Gantengnya pacarku. Terus aya deui. Teruskeun. Aya da saeutik deui. Gek rangek gek capit otona. Aduh. Benernya. Geus eta. Kumaha. Oh, ayeuna mah geus dibere mantra eta mah yakin kana kajentelan aya kana beungeut bakal jadi ngagurilap pokona mah. Kumaha siap sanggup jig jalankeun. Oh, laki gituan laki gituan. Iya lumayan bah. Kami lumayan. Iya. Nya turun banyak. Ayo bah, ayo. Turun. Ayo. Nya, ayo. Kitu we pagawean teh siapa nya? Ari sia usaha ngaranna oge Heula eta nyali cici. Jadi 200 cici cerek beli udud naon. Udah di aing hayangan usaha cici. Magnum. Oh, mata kerepeh cek aing oge na apa di udud sia mayap ini. Nam. Di pagawean teh jodok. Ipu wasikan. Lumayan atuh. Nah, untung aing di Ciban dulungan ka aing. Aing. Cobaan. Manfaatna Iya. Pohok heueuh. Sok cobaan ame jongjon urang tenang. Gantengnya pacarku. Gantengnya pacarku. Gek rangek gek capit totona. Bener kan eta? Heuh bener sok urang nulikeun ngaku tangkeus kitu nya. Sok. Bari ka ditu heula. Heuh jeung nu penting masuk saja. Heuh. Sok. Sedih. Nah, sia sukses gitu. Mudah-mudahan Senang, we. sukses.
sia bismillahirrahmanirrahim tere mantra anyar ku aing. Gantengnya pacarku aw Kudu berpura-pura ini. gek rangek gek capit totona kiraku teu mempan sia tuh udah cek aing oge aduh gantengnya pacarku aw gantengnya pacarku aw